Ya lah amankan duit kurang soalnya lamun ibaratnya si mama palen aing buka duit pasti bahaya di pentak. Nah jurus nah asupkan karena amplop terus risak-risak jadi sangkana runtah dijualnya ladang ngurus dileletik sobat teman cantik nah cukuran heula ieu ku Didi anjay sip cong pindah nanya cicing di dieu nya tah jeung babaturan maneh terus anjay dipong jadi bersih si mama ayo mah tuh bersih di dia ada empo amplop enggak atau kertas warna bodas aduh mana di duduknya ayo kita naonan itu naonan halus sepeda bodas amplop nak aduh anjir anjir beratnya yakin mah ya tadi ngeri ya berat yo capek cik ya tuh sekikio wae mahalan berat pang kabarungkeun pang meserkeun pecin 2,5 onan pang meserkeun bawang merah 2.000 tomat 2 siki sareng pang meserkeun minyak 1 liter naon tadi teh bawang pecin 1/2 on pecin 2,5 onan minyak 1 liter bawang beureum 2.000 tomat 2 siki bawang daun seberapa saoneun bawang beureum bawang beureum 2 liter meser pecin 2,5 onan meser bawang beureum 2.000 minyak 1 liter tomat 2 siki bawang daun saon tos sakitu pecin 1/2 on bawang beureum 2 liter terus nanti pecin 2 on pecin berapa tadi 2 siki 1/2 on gimana ini dia aman nah sulut ada yang aman ya aman ya aman luat dan tadi ya tadi kan tak parah main gitu kan mah tadi kan cina kesalahan ya maksud aing gitu kan tadi nama kayak takdir zaman itu gua asup mana sih lah sangka aing gitu kan duh ribetin tela tahan lah kuat tahan lah sekedar mantu anjing modal siapa hampura aing teu kuat gas naon atuh elah ternyata iki gaya wae tuh gasna iya kela alah sia anjing jangan ikut gitu ya kelompat kumaha sia kelompat kumaha sia eta jing apa aing anjing langsung nak ngirim mah jaga di dilirnya orang rek nengan jangan isuk mama sator nya wah penting menang saling mula assalamualaikum duh lagi tadi lagi atuh hasil tentu kitunya ieu teh aduh mah hasil itu ini mana lagi ya kapan ya orang tak asup manu gede ayo suka anjaran teh loba duitan iya oke nanti dapur nang mawa daripada orang balik capek-capek tuh bawa hasil bawa ke orang teh pangnuankeun seneng lah tuh sakedeung ka warung lah naon ka warung arek meuli asinan
Tungguan. Wah, Nya yang sepatu nya yang balap isukan. nah saya nanti diasurkan gini. Nah, aku mah gitu. Apa rom? Nanti tadi dapat ngasur tuh bang ke sana. Ada mama mata kita ngasur ka urang lagi nan. Kita sakit tadi oke nanda tungguan, mama ka warung kali asin. Tah mangkana ibu gak teh pake, iya pake kita lihat undenan. Masa hayang ka Taiwan. Yang kata Iwan. Tuin po batur ogenan gerak emas naman tageteng dina ramu. Ongkolong naman nga gayot gede gitu. Dina suku na eta gengge meni semet tuur. Gelang na pinuh di sa siku gerak. Gelangna. Borong sabuhung. Ali lungun pinuh kabeh. Gengge deui. Menasa kabita orang mah hayang ini ka ditu. Pas batur geuning buru ka ditu duit loba. Orang mana teh mah? Ting orang beh mana mamah dan nempo dina HP kakara datang itu di Taiwan. Nah HP dilebak itu nu batur. Mang Anen. Isuk mah. Apana cong bebetkeun bae. Ya tukang mal nempo deui mun dibebutkeun mah. Kami mama teh sakala ditinggali teuing ningan gitu-gitu ogenan atuh meni. Ini hayang kudu kenan aneh. Kapan kabita kelas batur kita. Makana HP-na isuk mah plek-plek bae. Gitu tah mama manging kitu. Ayeuna mah meser koran we ningali koran gitu. Macanya. Maca koran gitu Ciamis gitu. Bergiringan, be placed. Kegirangan, gladness, menggirangkan, cheer up. Oh, bahasa Inggrisnya teh tanya. Giring, small bell, gisar, mengisar, twist trun. Oh, mengisar naon ya, twist trun. Baiklah, pusing eta mah. Giwang, airdrop. Berarti mang giwang teh ngaran anak-anak dia teh drop kuduna nama. Aduh, itu jauh mau ya kieu masih kena ngopi aja ngopi. Batur mah geus menang mobil get 5. Hayuh be. Ngopi aon deui atuh nu dibaca. Kamu seupan bahasa Inggris sampai orang teh pintar bahasa Inggris nah. Tuh embe, hayang we ngingu. Kumaha Di paraban henteu. Wegah kuda. Geus atuh cong jual. Ujung we ku paraban itu orang capek atas Ieu cong dijual. ulah dijual mah. Nah, ajang kurban isukan. Tah mending pake main motor. Percaya nama dengan parab jung. Tak orang geus menang sakieu. Tak tadi. Jung we ece dengan parab atuh. Ikan dengan bahasa Inggris yo. Ambil pinter orang. Geuat paraban. Geus jueng ece dengan parab atuh. Bosan kahayang Gusti. Anak-anakan ancaman Ih, kunaon teh dahar nyambe teh. Satu bayi dahar. terancam internet ancaman Sok mendere gara deui ya. andai pos seandainya suatu time. Oh, seandainya tos. Ya, Nah, ngeun atuh deui. tuh kunaon bae tadi dahar itu Gusti paraban. Kira aku kurang isok di paraban di dalahar itu. Sogre ieu tempo heula kalau naon sih eta. Cai naonnya? Astagfirullahaladzim, ya ujian anu dirasa gede tiraham be di paraban kieu. Bagian banti mana me? Iya, aya tadi kan pancen tidak di paraban. Ya, cek konsep di paraban teh di paraban. Bahasa Indonesia nya dikasih makan, lain di paraban kuban model kieu. Ih, kan di paraban tah ieu mana ieu ngan kunaon teh di dalahar. Gusti nu Maha Agung. Kumaha ece bae anu mah? Kumaha ece? Ih, kunaonnya.